Lamun Ece aya di posisi abi, ai meuli ka ditu, ai nganjuk ka dieu. Rek amek moal Ece. Nur, Nur. Ece, kamana wae atuh Ce, mending geus lila balanja. Aya we Nur. Unggal poe ge teh ka mamana. Dek balanja naon atuh Ce? Ah, moal balanja. Dek nanyakeun hutang. Ari hutang abi sabaraha? Ka maneh Nur? Atuh bari balanja Ce, geus lila Ece tara balanja ka dieu. Nya tataran balanja ka dieu. Da Ece teh aya mah balanjana ka warung anu deukeut. Aya warung anyar, marurah, ya banding keur di diskon. Cigah nama keur neangan pelanggan eta warung anyar teh. Utang teh 200-eun Ce. Balanja we atuh Ce ka dieu mising aya warung nu anyar ge. Mun sok ngatur-ngatur. Atuh balanja mah kumaha Ece we atuh Nur. Deuk balanja ka ditu ka dieu oge. Penting mah mawa duit ka mamana ge. Wow. Nya eta ge bebas balanja mah dek ka ditu dek ka dieu ge. Penting mah bayar heula hutangna. Apa eta geus dibayar hutangna? Ulah sok sewot. Sapira ge hutang sakitu. Barina ge da lain jeung jauh jeung satangga. Sanes sewot Ce. Nah naon atuh? Kan eta geus dibayar hutangna ku Ece. Nya geus dibayar. Tapi pikir ku Ece. Lamun Ece aya di posisi abi, ai meuli ka ditu, ai nganjuk ka dieu. Rek amek moal Ece. Nya amek atuh Nur. Tapikeun bae atuh da ayeuna mah geus dibayar hutangna ge. Barina ge bebas ayeuna mah deuk meuli ka ditu ka dieu oge. Nya bebas Ce, dek meuli ka ditu ka dieu oge. Da ayeuna mah hutangna geus dibayar. Ngan jeung tatangga mah kudu silih hargaan. Ai kitu mah ka Ece bebas, ka abi bebas, dek balanja ka mamana ge. Da ayeuna mah geus dibayar hutangna. Yang geus satunya Nur, nuhun. Tah ayeuna mah geus dibayar hutang Ece teh. Nuhun pisan. Nya Ce, sami abi ge nuhun. Subscribe, like, dan share akun YouTube Warung Ce Fitri.